ada ketegaran, kekuatan dan keikhlasan lahir batin. Pinturing di dia kumargi urang warga perjalanan oge warga Jawa Barat selaku urang Sunda. Kulantaran aya nu teu bisa Sunda paling 2-3an. Hapuntennya ieu mayoritas urang Sunda. Ai Sunda teh kudu nyusun bangga sorangan deui. Ta eta Ampura pansaimnya nantilah diterjemahkeun bisa. Udah pinter maksudnya. Ku bahasa Jawa. Para wargi tadi ngupingkeun bahasa Sunda dina kidungnya sakitu pupuh nganung papatah pituah wejangan-wejangan anu dikeun ku payuan. Atuh nuhun Iwan. Oge simpuring di dia bagian maparkeun masalah 40 hari. matang puluh. 40 hari mah itu kalau hari kelahiran kalau matang puluh. Ia selaku warga organisasi aliran kebatinan perjalanan. Setiap aya nu pupus warga perjalanan urang Sunda nganggo tata carana urang Sunda adatna ge urang Sunda bahasana ge kudu urang Sunda surupnya eta dina tata cara ieu aya 7 cara atlanopi sabta cara. Setiap anu pupus kahiji disanggirahkeun ngetan wiwitan, kadua ngibakan, katilu mungkus, kaopat ngirah ngaler, kalima kapasaran, kagenap ngolongan, katujuh ngurem. Ya anu 7 cara teh ngandung makna. Nyangirah ngetan wiwitan. Di mana asal usul urang pan wiwitan urang teh? Wiwitan kelapa, Pak. Kan di alam. Tadi anu ku pengatur acara pas didugikeun nya dina saripati anu 4. Ta eta. Aya di siraheunana aya cai, aya lampu. Kan urang tina cai. Anu satetes. Lain tina ngagowor. Tina satetes ada disebut mani. Eta mani para wargi kamana-mana dibawa. Beres. Mani gelis, mani kaset, mani jadi presiden, Mani subuh mani goreng, Mani subuh teuing. mani sebuah teh. Lantaran geus di jasa, nyata jas mani. Tah saat dina saripati anu 4. Ai wujud mah memang ti ilung. Ada ti bapak. Ayeuna aya lampu. Sanes kanggo nu maot menta dicaangkeun padang teh. Da geus silik nu maot eta mah raga. Tapi anu dicaang padangkeun emutanana teh anu ditinggalkeun. Nyata kula warga Jemat. Ulah poekeun, ulah mikiran anu pupus. Sabab urang ge bakal. Itu banyak. Pecet hidung tadi tah ulah ngalang-ngalang. Ya, benar. Paya hirup lain urusan urang. Ibarat manuk. Tah eta. Lepas dina kurungnya. Pasti itu rumah. Tah eta paragi. Terus dikitu diibakan. Naon pangna diibakan? Tah urang kudu emut. Di mana urang lahir kan di Malian. Saur di dinya aya kikil-kikil tapi lama. Lelegeteun. Ai sato makan diretakannya. Tah eta pan mulu-mulan, ngabahas anu mulan. Gitu. Saparosna eta dibungkus. Teh dibakan. Teh dibakan ge mau teh mau gugur-gugan. Kumaha nu hirup. Kuno. Lepin mah eta teu ngarti pisannya. Keras dibungkus. Lawan ge lain beureum lain hideung tapi bodas. Tadina urang tilu suci